Allahumma salli ala nuril anwar. Aulau syahida ingdi al-anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimina bikadza ma qabiltuhum. Artina Allah syahida atawa lamun nyaksian ingdi Allah syahida atawa lamun nyaksaeni ingdi ing dalam sandinge isun sopo al anbiya piro-piro nabi awil malaikatu atawa piro-piro malaikat au jami'ul muslimina atawa sakabehe wong kang Islam kabeh oleh nyaksaeni bikada kalawan iki maqabiltuhum mangka ora narima isun ing kabeh mangka ora narima isun ing kabeh. Aqala atawa ngucap jasi wong la af'alu kada ing lapad la af'alu kada manane la af'alu ora migawe isun kada ing iki wa in kana lan sanajan ono ye la lan sanajan ono ya la iku sunnatan sunat tingkah si wong yaksidu halen nejaya si wong neja al istihjaa ing anggu guyu Allah syahida atawa lamun nyaksian ing dideketen kaula saha al anbiya pirang-pirang nabi awil malaikatu atawa pirang-pirang malaikat au jami'ul muslimina atawa sakabeh jalma Islam kabeh nyaksian nabi kada kana ieu maqabil tumangka henteu narima kaula ka itu kabeh nyaeta anbiya malaikat jami'ul muslimin. Tina sawarehna murtad omongan teh di mana-mana aya jelema muslim ngomong kieu lamun kaula boga hiji urusan anu ngabutuhkeun nyaeta saksi anu ngabutuhkeun saksi anu padahal kaula teh teu rumasa anu padahal kaula teh nyaeta teu rumasa ngalakukeun kana eta perkara tuluy disaksi ku para nabi disaksi ku para malaikat disaksi ku sakabeh muslim kami kaula moal narima karena kesaksianana moal percaya moal ngabenerkeun dari ayeuna mun boro-boro disaksian ku para malaikat ku para nabi di pengadilan mah 1000 kali orang bener tuluy ayeuna mun tama aya saksi minimal 2 nyata anu inkar karena pengakuan orang anu nyaksian karena ketidakbenaran nyata karena dakwaan orang wes da ayeuna hakim di dinya tugasna gitu cek urang ayeuna mun tamah teu rumasa tuluy ayeuna mun tamah aya saksi anu nganyatakeun bahwa urang teh ngalakukeun perkara eta boro-boro ku para nabi kedua saksi ayeuna hakim mutuskeun ya dengan ayeuna mun tamah syarat-syarat nyata sahna kesaksian geus poseukeun moal bisa ayeuna kumaha ai geus ayeuna mun tamah aya saksi mah komo lamun disaksianana ku para nabi komo lamun disaksianana ku para malaikat komo lamun disaksianana ku sakabeh muslimin kari-kari ieu jelema nyebutkeun
kami moal narima kana kesaksian maranehanana. Kami moal narima, kaula moal narima ayeuna kana kesaksian nyaeta teh maranehanana. Naon ayeuna mun teu sabab kan ari para nabi teh kan para malaikat teh maksum. Jadi ayeuna mun teu mustahil para nabi nyaeta bohong. Mustahil malaikat ayeuna bohong gitu. Jadi sarua jeung ayeuna mun teu menyebutkeun ka para nabi bohong. Sarua ayeuna mun teu nyebutkeun nyaeta ka para malaikat bohong. Berarti keluar tapi na akidah tidinya oge gitu. Jadi sarua we jeung ayeuna mun teu bawa ieu teh para nabi teh bohong. Sedangkan para nabi teh wajib kasifatan ku sifat sidik. Itu percaya kana kesaksian para nabi berarti nyebutkeun bohong ka para nabi gitu. Lamun ayeuna nyebutkeun ka para nabi bohong ya murtad ya keluar tina agama Islam. Gitu. Efekna ayeuna mun teu makadinya. Ya sakabeh ayeuna muslimin, sakabeh muslim ittifaq moal ayeuna bohong kabehanana. Ittifaq bahwa ayeuna mun walaupun aya sagelintir ayeuna mun teu muslimin anu sok bohong tapi aya digebunkeun kabeh mah pasti aya ayeuna mun teu bohongna pasti ayeuna teu bohong nu tara bohongna muslimin aya kabeh muslimin musim disaksian ku sakabeh muslimin musim dek disaksian ku para nabi musim dek disaksian ku para malaikat kami moal percaya kana omonganna kana kesaksianana nah, eta nyaeta murtad ngomong kitu atawa ayeuna mun tamak ketika kieu we aya namun tama seseorang orang gak aya namun tama anu burah gereuh anu aya namun tama urag hereg cing atuh aya namun tama eta teh teuk-teukan aya namun takuku teh qalim al barokah atau cing eta teh aya namun tama urah rebek kitu kumis teh tuluy ayeuna daung kumis teh da eta teh sunnah rasul da eta ayeuna mun teu sunnah gitu pok ayeuna mun teu mangaya laaf alu kada kuring mah moal najan sunat oge kuring mah moal ayeuna rek neuteukan kuku kuring mah moal ayeuna moal erek ngadaung kumis najan ayeuna mun teu eta sunat oge wa in kana sunnatan najan eta teh nyaeta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah matak ayeuna mun tah bahasa henteu bahasa moal jeung bahasa bari ngaremehkeun engke sing hati-hati. Jadi ari henteu mah ari moal mah nu teu dibarengan jeung maksud tujuan ngageugeukeun ngaremehkeun henteu matak doraka aja da sunat ari moal nyebut moal hungkul mah ta ieu mah nyaeta bari nyebut ayeuna moal dipigawe meusing sunat oge yaksidu al istihjaa aya tujuan aya maksud ngageugeukeun ta eta dan kayak oge disimpulkeun ieu teh nya jadi murtad tina ucapan-ucapan ieu anu matak ngaluarkeun tina agama Islam teh engke ayeuna mun teh disimpulkeun ayeuna mun teh dipayun. Jadi ayeuna mun salamun jelema diurag hereg cing teuk-teukan kuku teh pan eta teh ayeuna mun tama sunnah rasul cing ayeuna mun tama daung kumis teh eta ulah ayeuna rebek ting kitu apaan eta teh moal kuring mah najan sunnah rasul oge bari maksud jeung tujuan bahasa kitu teh aya ngahinakeun aya ngeurgeuikeun aya ngaeureuykeun nah eta matak murtad matak ngaluarkeun tina agama Islam ya termasuk ayeuna mun teh saperti nyaeta khusus ieu mah
ke ayeuna mun tamacik atau eta teh lamun ayeuna mun tama lamun seg dicukur teh gunul, lamun seg dicukur teh gunul pan eta teh sunah Rasul, tapi khusus ieu mah nyaeta keur dina ibadah haji ibadah umroh. Sabab dicukur luar ti ibadah haji ibadah umroh luar ti orok anu anyar lahir luar ti jelema mualaf anu karek asup Islam eta hukumna mubah. Nges lain aja dina Murakebudiah geus kapanggihnya. Jadi eta hukumna mubah. Jadi aya pasunatan dicukur hiji nyaeta orok anu karek lahir. Ta eta mah sunat. Nyaeta 7 poe maju ka 8 poe. Ta eta sunat. Sunat aya namun tadi cukur. Kaduanya eta anu sunat jelema anu karek asup agama Islam eta sunat dicukur. Aya nyaeta anu wajib mah kahiji tos beres umroh, tos beres tawaf umroh, tos beres sa'i tah didinya nyaeta aya kewajiban tahallul. Ta eta mah nyaeta tahallul mah jadi aya namun tarukun gitu. Jadi aya namun ta eta tahallul nyaeta minimal 3 lamar. Nu sunahna nyaeta naon digunul dikerok. Loba aya namun tama jamaah haji anu umum digunul kebae. Aya dasar ngaramehkeun mah ngan lamun kieu naon ayeuna mun ta gunul-gunul urang mah ayeuna teresep asa ngewa ayeuna katingali gunul apan eta kajian sunat oge moal ewa 3 caplin gitu naonna kitu bahasa ayeuna mun teh istijah mah naonna ayeuna bahasa istijah mah gitu tah eta teh lalawara. Jadi ayeuna aya unsur istihja aya unsur istighfar mah teu kudu kana wajib teu kudu kana haram berlaku dina ayeuna masalah sunat oge. Andai kata aya unsur istihja ngageugeuikeun ngaheureuskeun ngaremehkeun ngahinakeun gitu. Kumaha mun ayeuna moal urang mah ayeuna mun teh mah moal geus moal mah moal gitu. Teu naon-naon ayeuna mun tada sunat ieu teu dorakaatan boro-boro ayeuna mun teu makufur boro-boro ayeuna mun teu murtad doraka ge teu ninggalkeun sunat mah. Jadi lamun ayeuna dina parentahan boh ayeuna mun tadina wajib boh ayeuna mun tadi sunat ulah aya unsur ngageugeuikeun ngaheureuykeun ngaremehkeun. Tina ngaremehkeun mah ngageugeuikeun mah boro-boro kana wajib ngaremehkeun mah boro-boro kana haram kana sunat pun berlaku pamurtadan teh berlaku. Ulah aya namun tamu unsur istihja ulah aya unsur ngageugeuikeun. Aulau qala atawa lamun aulau kana aulau qala aulau kana atawa lamun ana sapa pulanun ki anu iku nabian dadi nabi ma'amantu mangka orang imanakan isun oleh orang imanakan bihi kalawan ieu pulan atawa lamun ngawehaken ing si wong sapa alimun wong kang weruh fatwan ing fatwa faqala mangka ngucap jasi wong ishada syar'u is utawi endi iku hada syar'u ikilah syara
muridan hareka ngarepaken tingkah hesi uang muridan haleka ngarepaken al istighfafa ingenteng aulau kana atawalamun aya sahapulanun ki anu eta nabian jadi nabi ma'amantu mangkamual ngimankeun kaula bihi ka eta sipulan tina sawarehna murtad omongan teh di mana-mana jelema ngomong kieu ngomongna teh lamun si anu teh nyaeta bakat tingku geuleuh bakat tingku benci bakat tingku ngewa gitu kasih eta teh kasih anu teh andai kata si eta jadi nabi gitu andai kata si eta jadi nabi kuring mah moal dek iman moal dek percaya kasih eta mun si eta nyata jadi ayeuna mun tamandap kuring mah moal percaya kuring mah moal iman tah eta ayeuna mun tamanaon bahasa nu kitu matak ngamurtadkeun matak ngumpurkeun ngaluarkeun tina agama Islam malah ayeuna mun tama andai kata ieu mah dina obrolan gitu obrolan ayeuna mun tama santai aya dua jelema cenah lamun ayeuna ngobrol gitu patumal temal aiceuk nu saurang teh nah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah ditemal di kuno sajen ditemal di kuno sajen la haula ti mana mesing la haula oge anggar we lapar mah lapar la haula ti mana anggar we aya teu gablek mah teu gablek teuh. Nah, kan itu bahasa-bahasa nu kitu teh kadang-kadang ayeuna di kalangan preman-preman di kalangan ayeuna orang-orang anu bodoh mah ceroboh la haula 7 mulut nah anggar we teu boga mah teu boga anggar we lapar mah lapar anggar we boke mah boke anggar we lah aya-ayeuna mun teh mah ai kokoro mah kokoro bahasa eta kufrun matak ngupurkeun matak ngufurkeun nyata di mana-mana nyata ya unsur naon ngageuh-geuhkeun la haula la tugni minjueun la haula teu matak ayeuna mun teh mah aya pengaruh lapar mah anggar lapar mah anggar lapar la haula oge atau walaupun ayeuna aya seseorang ngadenge karena adzan seorang muadzin Allahu Akbar gitu dah ayeuna adzan kitu tuh Allahu Akbar waduh itu nah eta ayeuna matak naon matak ayeuna mun teu murtad ngabohongkeun kana adzan eta naon adzan waduh ngajak salat Allahu Akbar gitu eta matak kufur bahkan ayeuna mun tamalamun nyebut seseorang ngomong kieu kuring mah da teu sieun ku urusan akhirat ku urusan kiamah kuring mah saya mah tidak takut dengan kiamah tidak takut dengan akhirat apalagi tidak takut dengan neraka saya tidak takut dengan neraka eta kufur tesiun ku akhirat tesiun ku kiamah tesiun ayeuna ku neraka walau qala la akhaful qiyamata kufrun lamun jelema ngomong ayeuna mun tama ngomong kieu ngomong kuring tesiun nyaeta ku kiamah kafaro meureun sana kafaro mangka kufur Alau kana atau cek tadi teh lamun ceuk ayeuna mun tama si eta
aing gileuna mun teh mah Allah ngajadikeun kasih eta nabi kuring ngomong iman mun si eta jadi nabi musing ayeuna mun taku pangeran dijieun ayeuna nabi oge musing boga pa diangkat nabi ku pangeran oge moal kuring ngomong imankeun kasih eta moal ayeuna mun teh moal ayeuna mun teh moal ngimankeun eta mata kufur atau lamun mere kamanehana alimun seorang alim ulama fatwa karena penjelasan hukum tah hukum kitu teh aya namun tah haram tah hukum ieu teh aya namun tah wajib tah ieu teh aya namun tah sunat tah ieu teh aya makruh tah ieu teh aya naon kitu menurut aturan syara'na kitu menurut aturan ieu teh menurut hukum syara'na ieu teh wajib ieu teh sunat ieu teh haram ieu teh kitu cek hukum syara' mah cek hukum agama mah kari-kari manehana teh ngomong isyhada syar'u naon ayeuna hukum syara' naon hukum syara' tak iya ayeuna mun teh anu mineng ku urang ayeuna keuleuh kun ayeuna mun teh hukum agama lah ayeuna mah ayeuna hukum anu umum lah hukum anu umum 7 mulud ayeuna hukum syara' naon isyhada syar'u naon hukum syara' muridan bidzalika qali al istifafa maksudna naonan hukum syara' teh eta teh nyaeta aya unsur aya tujuan ngenteng-ngenteng ngahinakeun kana hukum Allah kana hukum syara' eta bahasa matak ngaluarkeun tina agama Islam matak murtad matak aya namun murtad. Jadi lamun ayeuna mun tama urang geus nanyakeun berkaitan jeung hukum Allah jeung hukum syara' geus dek amis rek pait lamun eta hukum menurut Allah menurut syara' sumuhun laras adapun engka ayeuna pelaksanaanna mah bari teu aya maksud nentang teu aya maksud ngageuh-geuh lain deui paling ge doraka meureun diharam-haram teh ayeuna ngadulun we diwajib-wajib teh aya namun teh cinatan we teu ngalakonan tuh eta mah doraka biasa we. Jadi lolobana nya eta tina istihja tina istiqab tina istiqor nu jadi pamurtadan mah ada orang ge loba aya namun teh tinggal keneh kana kewajiban urang ge teh tapi da urang aya na rumasa we teu ngadak-ngadak nentang teu ngadak-ngadak ngaremehkeun kawas aya namun tak kana paharaman geuning aya namun tak kana ngupat nyaho oge nya ngareuyeun we kitu tapi da aya namun teh mah teh mengaku gitu teu ngadak-ngadak diremehkeun dihinakeun rumaos Gusti gitu teh rumaos besingkeur kitu oge gitu otak kana teh katingali ayeuna anu nentang mah aya nu ngageunggeureukkeun tamun aya nu ngageunggeureukkeun urang keur aya dina munkar urang keur aya dina maksiat dina paharaman ulah sok ngotot geus palu kayak kitu ada urang ge tadi ge teh nya oleh teu sadar ngana kieu ketika aya penentangan ta eta nu hariwang mah aya penentangan kana aturan aya penentangan kana hukum Allah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua mah da urang rumasa dosa mah urang ayeuna rumasa kawajiban ayeuna mun teu rumasa loba keneh luwacor oge ayeuna maksiat pamunkaran paharaman loba keneh ayeuna dirempak ngan peda ai urang mah nyaho mah kitu jadi nyaho teh nya rumasa we kitu ayeuna lalawara luasa we kedua ayeuna teu nyaho mah di mana-mana di bulah geureuh teh melotot gitu gitu tadi teh keluar bahasa-bahasa anu tadi badinya eta teh mungkin penentangan gitu tentang kana aturan mungkin ke aya penghinaan mungkin aya pelecehan gitu aya namun tak kana aturan Allah teh eta ngalobana mah matak alhamdulillah ya aya namun tama urang apal nyata
hal-hal anu mata ngamurtakeun anu di dieu nyaeta keur dibahas tina sisi omongan. Jadi tina sisi omongan oge engke nyaeta teu mutlak setiap ngomong gitu, tergantung niatna, tergantung tujuanana. Nu jadi murtad nyaeta di mana-mana aya unsur, aya tujuan, aya niat naon istihza ngageurgeukeun, istighfar ngentengkeun, istihqar ngahinakeun, ngaremehkeun. Au qala wallahu alam bissawab.